Ini parah nih. Iya kenaon ya sorangan wae. Ada uang we teh ya. Nah lapun tangkil kepala rusing. Pusing kunaon atuh para pusing kunaon? Pusing mang. Wing teh boga kabogok ya. Keluargana teh ngamuk jeung ngamek we. Jik bere bombolongan tah. Dulur teh Babai atuh. Yo, gampang keluarga nambak mah, keluarga ngamuk mah. Tinggal mawa pinang, jeung bako. Jam pelin kolot nama di gareng. geus eta teh. Penting mawa pinang jeung baku ka imah teh. Anger we. Ku ganti atuh kudu ada heureun anu rokok we 2 selop mah atuh ari bungeun bako mah. Geus mang rokok teh bah pokona mah 2 selop teh Samsung unggul. Ngamek teh eta saha atuh nu ngamek teh? Eta aya hiji deui ieu teh nu ngamek teh. Saha nu ngamekna atuh? Salakina. Si anjir ieu. Nya heueuh atuh kehe dieu. Ari salaki namanya pantas atuh. Arek ngamek oge. Untung teu diberi ku bodoge atuh maneh. Ya omongeun wae ya. Kela. Naon teh? Saya nu aneh. Biasana kita ra make benok. Ayeuna di benok kunaon tah? Anehnya. Heeh. Nah, tuh. Pan ieu teh buuk teban. Oh, ieu teh budang diatur ieu teh buuk teh. Jadi lamun di ieu anu tuh pan rapi geuningan. Laporkeun sabana mah ka polisi. Bingung-bingung teuing. Naon urusanna? Nah, ieu tina buuk make jeung dilaporkeun ke polisi. Pan geus teu nurut. Bohong ngasih upan teh siki salak teh takalungeun ku urang teh set. Mari babacaan sor dadut Surabaya, sor gara dudut kanu bala. Meunang eta teh. Nya tante. Manehna eta ya bayangkeun Heeh. kali 10. 2M berarti. 2M. Wah, Ere asik beungarna. teh tere atuh omsetna sakitu mah. Tah eta teh ternak naon tah? Ternak tuyul. Ngalayat teh kamari. Henteu. Kata apa? Saha mah kitu. Tetangga geringan anu belah kidul padahal rada jauh ti mah. Tapi yeun geus mesin jauh ge. Tuh ngalayat mah ngalayat we, ari ka tetangga mah da tetangga urang teh jeung saha deui waktu jeung tetangga meureunana kudu silih bantu teh. Oh tuh kita udah jauh sama kata lemur. Lain ieu mah kaning poe Sabtu. Nah, makanya ke Sabtu. Nah, hubungan aja ke Sabtu. Aya nuturkeun dina poe Sabtu mah. Mitos sama. Yo, sagala rupa teh. Sok dijieun mitos eta mah. Mitos. Asli ieu mah wa ieu atuh. Maknya atuh wa ayeuna. Lamun awan nuturkeun meureunna maknya meureun majid lempang sorangan. Maknya mah ieu teh nguburkeun sorangan mah nya. Lain eta mah. Uwa di jalan raya ge. Heeh. Ningali ambulan. Dibeberi ku polisi eta ambulan. Kunaon mah diberi polisi wa? Cek wa teh naon maka jeung dibeberi kitu teh. Ambulan Ambulan teh anehnya. dipegat apa pecut gitu dah. Disalib begitu. Disalib eta ku Iya, motor iya. jeep dan motor jeep nih. Dikecot Oh, gitu. eta dikecot cek. Kunaon Eureun ditilang eta mah. Nah, ditilang ambulan ditilang asa kakarang ada yang ambulan ditilang. Eta ulah penasaran disampeurkeun di deuketan. Penasaran meureunnya. Sing horeng teh mayitna nangkel. Anjir wa ieu susukan wa. Namun dipake nguseup juga na hade wa. Cairna ieu keur sedeng. Wah, kos ngusup. Munangan getara. Aya ngusup. Nya eta wa tisaprak asok nguseup. Kamunangan wae di me wae. Eta wa kira-kira wa boga eupan nu hade teu? Wah mah boga eupan nu hade. Lain sembarang eupan cep. Hayangnya ngo eupan uwa. Kumaha bakat ku hade Oh, eta. kumaha tawa upana wa, upan naon upana? Yo, eupan uwa mah bakat ku hade-hadena eupan uwa. Memeh init isuk nguseup teh cep ieu nya dengkeun. Lauk teh geus nyampeurkeun putingna teh cep. Eta lauk. Heeh. Nyalampeurkeun ka imah. Nyampeurkeun ka imah cep. Lauk teh bakat ku Hebat anjir eta. uwa. Hade Eupan? eupan uwa mah. Kuat naros kieu eta lauk.
anjing balik cios mah ngusuk teh diantos can disusukan kok berak itu eta eupan moal ayeuna boga cep eupan uwa mah Hade anjir eta upan. tah eupan uwa mah kelebihanna cep kerek erek dia diterapkeun je kana useup si eupan teh eta lauk teh geus narang teu lah cep nyarenghap teu lah kuat nyarios kieu lauk teh engalkeun dira alungkeun abdi tos lapar eta eupan uwa cep Laparan lauk. lapar Anjir cep, lauk eta teh. kuat bikin kaki itu upan. Lainnya kurang mah kudu bersyukurnya masih keneh bisa ya sore-sore model kieu teh bisa niis ya dina pemandangan anu indah kieu lain ya bejana kamari cenah ngelamar gawe Heeh, nyata aya nu ngabutuhkeun perusahaan pabrik pabrik. pabrik ieu pabrik abon Oh syukur atuh ari ngalamar heula atuh keun diterima jeung teu namanya. heeh Nu penting urang aya kahayang. eta intina mah Eta kamari teh ngalamar gawe jadi naon eta teh? eta ngabutuhkeun nu keamanan teh aning Keamanan? security Security meureun. miliki Security eta beureun se mi se se ku ku ri li ti si miliki ti ieu mah geus. Heuh geus eta lah pokona mah. Tah kumaha tuh make encan gawe eta kumaha teh? dia teh aya kekurangan minta persyaratan gitu Kurang persyaratan. hiji deui kurang teh kita Oh, atuh burukeun atuh geura bereskeun atuh persyaratanana atuh jadi ame buru-buru gawe. nyata erek ka desa kita nyieun ieu naon lah Persyaratan naon? persyaratan naon atuh dimisili gitu Domisili. dimisili Domisili. do Mi mi si similiti dimisili eta lah beneran dosimili. disimili Surat keterangan lah keterangan. eta we pokona mah Sementara meureunannya KTP eta. sementara meureunannya lah eta. hararese teuing nya. eta lah Wah, urang mah heran euy. Nah, teu kereta api. nyaho atuh Ieu wah kereta apinya eta cacak-cacak ngoronan. Umpatna geus tarik, pamola menang tuh aing mah. Kabayang eta. Umpatna tarik pisan meureun wah. aduh sinarayeun eta ngomongna lempeng Nyanya atau lempeng dan bulak belok make kipas angin. Lain wah eta nya kebayang, Pak. Lamun kereta api nangtung, pemerintah irit biaya atuh. Kenapa? Make jeung irit biaya pemerintah. Nya wah, pan lamun kereta api nangtung mah, wah kudu nyieun jambatan. Nah, jeleng atuh. Aduh.